Agak aing balik bisa kakak aing ngambek. Ya, aing bawa ceban. Nah, gitu. Kebeneran nasi bolot. Lempang capek ngojek ah. Agus, tadi siap. Ayo nanti gak guru aing. Gerak dia siap, lalu omong. Aduh, jika ngaran aing kita gara-gara duit 10.000 teh. Ayo nanti gak guru aing, jojong beker di ukma. Kemana bae sih ya, karena kepanjang deh. Alhamdulillah, lain ngabahas duit 10.000 teh. Ngomong naon sih ya, kau yang kadangnya alhamdulillah nabe. Entah, lain naon. Aing nangan si Embo, Gus. Saya manggil si Embo tuh. Simbo deui, pangrasa aing mah. Sotam, dengerin heula aing ngomong. Emang kunaon Simbo Fikri? Minta bantuan ke aing, Gus. Saya ngebenangkeun si Nopa. Jujur bae aing mah teu bisa ngabantu. Aduh, si Embo geus mere duit, ke aing 10.000. Oh, gampang tama, 10.000 heula ka aing. Kunaon, saya balik deh. Sia, kenapa daekeun ka Simbo, Embung? Oh, Ini 10.000 heula ka aing. ya. Ya, so bantuan aing deh, sia. Tenang be, siapa terima beres. Sotam, sia teu kacarakan duit, bego meureun. Pan kenapa teh nanya aing geuna nama? Apa? Pan sira pe bae geun. Kesel ya aing mah ka jelema usah hijieun. Sia mah karek paling tadi tanya ge geus giru ka aing. Ih kapedean amat ka sia ge lain. Terus ka saha ge sia? Si embong budak-budak aing bae nyaho aing embong. Oh, tambah gampang lamun cimbong hayang embung budak-budak sia mah. Gampang kumaha sia? Aing nyaho carana. Kumaha carana? 10.000 heula komisi. Sira kabantu aing apa kumaha sabenerna? Oh, nu gratis masalahna. Kamu deui ya masalahna jero. Tah yang penting aing mere duit ka sia. Aduh, gagal aing lamun kabeh mere duit ka aing mah nguah nguyup aing. Teh kapanggih deui. Ulah aneh nih. Ulah aneh kumaha teh. Atuh aja bagas suku bisa lempang. Atuh karuhan sok ngaco. Panisa sorangan began, mantas di mana emang? Tadi mah mantas ilu dagang nyisi raga ju balik bela. Pan kunaon balik? Bisi carekan ku Ambo. Kararapinayu dikucap kopinayu. Eta si Nisa ngomong makai ngarek balik didinya kene. Nisa, ngabongan aing bae sia. Sia kunaon? Pan sia ngomong narek balik, sia naon di dieu bae. Kajelena aing di dieu keur naon? Ngobrol. Atuh heueuh, nyaho sia raga kabina-bina ngobrol doang ge. Tah teh ko nyaramankeun sama rek balik. Singkade di jalana. Heraga eta sia kitu bae lamun ngobrol jeung kaboga sia. Emang masalah buat lo. Heraga sia cek anu teh nyamang ngomong kasar. Wajar yang Makassar, jadi mau malu kasar, lain malu kalus. Bo, aing sih sebenarnya ngojek ke mana? Jar teuing ka mana ge, yang penting semenang penumpang. Oh, meuli calana jeung surat ondang. Serba salah jeung siama. Nama yang percaya, Bos. Syarek nikah jeung si muslimah. Mal dibayar sia ku aing geura ge. Oh, pasti rame geura ge, Bo. Ayo nangkap layar mah. Terserah siang, kena mah mal dibayar yo. Ya. Ya, help ya. Gagah amat ya, Bo. Sasaran kuat semeliar. Beunah bae teh si Agus rek ngompongan aing minta duit 10.000. Nop, orang Simbo nangkap layar. Aduh, geus datang geus ya bolot. Ai sia kunaon ngomong-ngomong layar be. Lah kitu sih, Nop. Ngadoakeun kalah buyar. Aduh, batu eueuh nya kena ge ku aing dipek-prek ku motorna. Oh, bener, Nop. Tadi bae ge Simbo jeung aing rek meuli calana. Dikempesan sia kena mah ban motorna ye. Lebah sia mah, Nop. Ning kuat meriang sales mah.
lain teh karunya kasih bolot kumaha dibayar ku aing. Ran kebenaran kapanggi. Enan boh. Manggi sini henteu. Tadi kene mah boh ngobrol jeung aing. Terus enak ke mana Ran? Geus balik boh, jasian dicarekareun ku sia. Tah pan kitu bae pan siragama. Kitu kumaha boh? Kira-kira anterkeun ade aing. Atuh embungeun meureun boh dianterkeun na. Boh ka dieu ah. Oh Ran. Karapinayo, dikocap, mapinayo. Raga, kadi guys ya. Ya, kopi aing loba kene, tenang harek meuli mah. Si Embo rek nangkap layarnya. Si geblek pajatek meuli kopi aing. Atuh lah, nangkap layar mah pasti peti. Waduh, kopi aing mau beak-beak beureun ngomong jeung si bolot mah. Atuh ngaranna ge nangkap layar. Pastina ge nu nontonna ge budak jeung kolot. Ngomong ngacaprak sia. Ai sia. Ngadoakeun layarna rusak. Ulah kitu sia. Ka calon kakak ipar. Mau ngalagu-lagu deh lah, capek. Ha Pikri manggi sinopa henteu? Tanya teuing, jadi mantas joget jeung aing, teu manggi deui be. Joget kumaha coba peragakeun. 10.000 heula lah, engke koing diperagakeun. Ya boga 10.000 mah. Ge, Ran, jogetna. Kini dina cublak, baju berem dipoekeun. Nini rada kebenae. Ranti. Pikri. Segeus nyaosan sasarahan si Embo jeung kasih muslimah 1 miliar. Ai bolot kunaon? Pugu-pugu 1 miliar be. Oh, engke tengah arti ki. Ai sasarah 1 miliar. Ai nanggap layar. Mang, mamang eling. Tuh Ran, ai ngaran-ngaran layar tancep mah pasti penting. Gusti nu agung si bolot teu nyambung. Lain papa eta ki, pastina geus sinopa eta kaduhung. Terus lah aing rek ngadang ka imah. Alhamdulillah syukur ai diundang maran. Aisyah ngomong naon? Kira aku saya Pikri tanya naon. Action. Arek naon dia? Dia. Action. Aduh, gagal aing lamun kabeh mere duit tong wah nguyup aing. Tadi itu lumpangna. Action. Aduh, gagal aing lamun kabeh mere duit ka aing mah mere. Action. Aduh, gagal aing lamun kabeh mere duit ka aing mah wah nguyup. Action. Atuh karuhan sok ngaco. Emang action. Kumaha ka kedeung? Action. Atuh karuhan sok ngaco. Action. Atuh heueuh. Nyaho sia rek aku kabina-bina ngobrol doang. Sira lagi. Action. Atuh heueuh. Action. Oh, meuli calana jeung penumpang. Serat. Action. Action. Terserah siang, ke mam ke. Action. Terserah siang. Ke nama kau mau bayar. Yo. Action. Aduh, geus datang deh sia naon bolot teu pugu-pugu nanggap layar be. Oh, gitu bener. Action. Tanya teuing, tadi mentas joget jeung aing kemari deui. Action. Joget kumaha coba peragakeun. Action. Action. 10.000 heula, engke koing diperagakeun. Ranti langsung. Action. Iya, ya Ran. Oke, kan. Action. Iya, ya. Action. Iya, ya, jogetna. Kini dina cublak. Action. Oh, oke, engke teu ngarti. Sasarah 1 miliar. 1 miliar meureun.